Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Ta, waktu agan lebat ke warung, abdi ngabanding di pipir. Geuning Kang Harja teh mundut kopi sareng ci teh kanggo agan. Katinggal saya tadi dapur, abdi ge pindah ngintip teh tina bilik dapur. Duka kumaha da cang saya imutan teh. Laras wae timburu abdi teh teu nyalahan. Sabot si Ekom kalebat ku siwal tina sakuna, duka naon teras dipurulukeun kana ci teh haturan agan teh. Moal rek ngaracun agan. Cek emutan teh. Bingung abdi teh, agan. Kumaha petana ngawartosan ka agan. Sugan abdi rek teras wangsul tah si mangkuluk teh. Tangtos ka mana? Kumaha rarosan abdi waktu si Eko mairan leuteun ka agan mun si ituna wangsul mah. Harita keneh abdi lebat ngawartosan. Teu kuhan teu ger we hujan. Bade dijorag kalebat sieun si itu ngarah ka abdi engkena. Nya teras we abdi teh maledog bilik kanggo batu bari tulung-tulungan sakumaha nu parantos kauning awangi. Tenggal-enggal nyingkir abdi teh agan. Can ninggal agan luncat kaluar mah. Tos kitu mah jong-jong, tos agan luncat malat we kana citeh nu dieusian racun mah. Da gaduh emutan kumaha mun diinum ku nu sanes. Tapi kedah nama abdi teh gaduh emutan kadinya tapi harita mah lat we hilap. Kau ku agan kau ningat teh lamit harita abdi pada ngaraponan. Emut-emut tadi waktu nguping Mang Nata maot. Kitu agan. Asa abdi we agan nu gaduh dosa teh. Cek Mang Sumardi bari cari nakdak. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, sajongjongan mah silih tetep we sakedeung nutas ngadarengikeun dongeng Mang Sumardi teh. Tuluy ngarenghap bangun ngemplong dina kabingung. Singket carita geus tatanya saperluna mah bring deui we ngalabring ka kawadanaan. Ari di jalanan mah si Ekom ge ingeteun ayeuna mah. Yen nya cenah manehna neuleuh sorangan. Rehna citeh haturan sea teh anu can kaburu kainum diinum ku Mang Nata nepi ka beakna. Kalayan teu tatapas ini deui ku sabab berusia geus kabuka. Harita keneh polisi ngajorag ka Cilendi dianter ku pas kawadanaan tiluan Katut Ponggawa Desa. Teu hese pasosorena si Darma atawa Ki Darma kabawa kalayan dibebeyeng ka kawadanaan. Teu make ukal ekol dipariksa teh. Ngaku we satara basna bari teu kirem-kirem
Baheula nuju bubujangan kene. Abdi gaduh papacangan. Tos sapruk-prukeun pisan kawin teu kuhan teu direbut ku mantri polisi Banjar. Saruana jeung awewena deui. Haripeut dilumayankeun ku menak teh. Keur mah nyeri kudu ngiwat ka wewuh teh asa digerihan. Basa ningal paripolah awewena si ganungan cunan. Atuh nu tadina tos paheut teh poekeun abdi teh. Nepi ka nekat ngarah patina. Gesruk ngasah bedog. Aya nu nanya ge teh di kilungan. Rek maehan mantri polisi cek abdi teh bawa ningku teu kaduga nandangan ka peurih. Pagetona abdi didongkapan polisi duaan nu ngahaja bade nangkep. Pajar abdi ngancam maehan. Beki kasuat hate teh. Pipa majikaneun direbut, sorangan rek ditewak. Ngalawan weh. Itu ngoroyok. Abdi ngalugas bedog. Nu saurang ngajolopong ka hembat bedog kengi ngasah mangkukna. Baturna lumpat ku abdi diudag tapi teu kaudag wangsul deui weh. Ngabudalkeun ambek anu tos ngajolopong teh teras diparagatkeun nyawana. Abdi dihukum 15 tahun. Dibuang ka Nusa Kambangan. Tah, salami dihukum teh teu waleh hate teh ngunak-ngunak, hayang mulangkeun ka nyeri kanu ngarebut pijodoeun. Wangsul ti pangbuangan teh teras maluru, nanging waleh teh kangge ngraratan. Waktos digoci nguping yen juragan seate putrana mantri polisi. Basa keur aya di warung Mang Nata. Gue abdi teh ieu anakna nu kapukur nganyeri abdi teh. Gilig we hate teh hoyong mulangkeun ka nyeri kanu jadi anakna. Dapangna hirup abdi jadi kieu teh alatan tidinya sasatna. Wengi teh kalarasan pisan tepang di warung. Hanjakal kabujeng kagareuwah kudu ti luar. Mitra kaum dangu. Na atuh cacap kidar maca carita kawas nu teu kawawa harja teh mending ngarontok ka seate. Den Surya sirikna digalentoran awahing ku atoh dununganna leupas tina balai meureun. Ari Den Surya melengek wae reuwas katungtungnakeun bari rusras ka almarhum sepuhna. Leungeun harja dibetot diajak indit. Ari dituturkeun sagoreng ngajugjug ka imah Mang Sumardi. Datang-datang brek weh deku gigireun dipan nu keur ngagoler teh dirangkul bari ceurik awahing ku tumarima dijait tina balai. Teu nyana aya nu daek bela pati. Aduh, hatur nuhun Kang Sumardi, nuhun. Cek Den Surya bari rambisak. Mitra kaum dangu. Poe kapoe geus kaliwatan. Beak minggu ganti bulan. Cacap sataun leuwih Den Surya tugas di wewengkon eta teh. Kulantaran tembongna geus pada masket, bendara wadana nimbalan supaya buru-buru ngalamar kan Den Mari. Bisi jadi omong balarea atuh dipentog gitu mah kudunungan teu bisa kukumaha kapaksa nyumanggaan harita kene. Turug-turug asa di jalanan deui atuh der ngirim surat ka ibuna di Sumedang. Heuleut saminggu jol utusan ti ditu ngalamar ka Kubangkul. Putus pasini Den Surya jeung Den Mari sabulan deui rek direndengkeun. Sigarek karyaan gede bandara pangsiun teh.
Turug-turug ti pihak SEA di jajaran ku Bandara Wadana da diamanatan ku Bandara Patih Sumedang teh. Surat undangan geus burber ka mana-mana. Wawargian nu aya di jauhna ge kakodok. Pi 2 mingguan deui di kubang kuul teh geus tembong cucih nu barabantu. Nu ngalabur bumi, nu ngabaras beberes di pakarangan naon ku hante. Nu babaras beberes maksudnya di pakarangan naon ku hante. Di dapur, abreg-abregan nu nyarieun kueh keur eusi keler. Pon kitu deui di tukang, rame dokdak nu meulahan suluh. Mitra kaum dangu, saminggu deui kanaderna karyaan teh geus mimiti ngadegkeun balandongan. Harita teh Den Surya keur meujeuhna ngarep-ngarep ibuna katut wargi-wargina ti Sumedang demi pinganjrahkeunana teh ditempatkeun di kawadanaan da kitu kapalai Bandara Wadana. Malah panganten oge miang teh kudu tidinya pisan. Ningali ke Bandara Patih meureun Bandara Wadana teh. Harita basa keur di kantor jol nu nganterkeun surat ka SEA. Di mana? Tanya Den Surya rada kerung. Ti Bandara Pangsiun agan. Oh mohon. Sawangsulna agan. Mangga tu agan. Mangga. Tembal Den Surya kanu nganterkeun surat. Rengse nu nganterkeun mulang bray surat dibuka tuluy dibaca. Ari eusina nyaeta netelakeun pajar engke peuting dirina kudu ngadeusan ka kubang kuul. Den Surya lain dikira deui atohna da geus lila tetepung-tepung jeung nu dipingit teh. Teu lila pok bebeja ka harja. Nu dibejaan ngahulang bangun rada melang, ras ingat kana kejadian enggeus sieun kumaha. Aduh agan, moal kumaha onam agan? Apan agan teh sakedap deui bade nikahan. Najan si Darma tos ditangkap oge caringcing mah kudu agan. Sekolot oge panganten mah teu waleh kudu dibanding. Kumaha tuh? Abdi ngiring agan. Kumaha Kang? Abdi ngiring. Sakalian badai ngeheroan kue. Bila aya nu tatang tutung ka piceun. Hayu atuh. Tembal Den Surya kalayan daria. Mitra kaum dangu, berang geus kaganti ku peuting. Panon poe geus ti tadi keneh nyirekem nyumputkeun cahyana nu sapoe jeput manceran alam dunia nu aya di wewengkon eta. Pancena ayeuna mah dipasrahkeun ka sakadang bulan jeung bentang nu tingkarti pikeun ngahibaran alam pawenangan di palebah dinya ku cahyana nu saaya-aya. Dina kaayaan anu samodel kitu teka catur di jalana. Barang geus nepi kanu dijugjug sanggeus dibagiakeun ku Bandara Pangsiun tuluy ngariung di patengahan da diajakna ka dinya. Kiyo Aden nu mawi ku aman di saur teh, saur Bandara Pangsiun.
kalayan Daria. Mangga ama, mangga. Oh, dina akad nikah teh wayahna moal diwalian ku ama. Daria pisan bandara pangsiun nyaritana teh Mitra. Atuh renjag si ate ngarenjag. Naon maksudna ngomong kitu? Bari celeungeng netep kanu keur sasauran. Punten satacana saleresna mah mari teh sanes putra ama. Mitra kaum dangu. Sea jeung harja beki siga nu heran kabina-bina. Sajongjongan mah silih reret we saliwat tuluy tarungkul deui. Tang tu bingung. Kieu ieu teh geura dongengna teh. Sangkan Aden uninga leres-leres. Katompernakeun tahun 13 keur ama jadi mantri polisi di Cibadak. Biangna teh maot. Umur 1 tahun budak teh harita. Tariking jodoh 1 tahun ti harita prok tepung sareng eta. Embuna mari tilas geureuhna camat kota Sukabumi. Kaleresan barudak teh saumur siga nu sakembaran. Pirakna ti camat Sukabumi teh kumargi itu dialihkeun ka Garut. Tah bingung meureun rek disandak teh da puguh. Geuruhan rencepan eta teh rek dibujengan ti ditu sakitu tabihna. Mangkaning zaman harita kilang kitu tara luput ari kaemut mah kabudak teh. Tahun 8 pet weh taya serat-seratna acan. Panungtungan ngaweselna teh ti Purwakarta sana mah. 6 tahun jalan budak teh harita. Da bubuan gerhan rahasia teh di kaban keben tah kumargi perlu piwalieun teh kamari ieu teh ama ngutus jaka maluruh ka kantor karesidenan wartosna Aden sakelas sareng jakanya. Sumuhun timbalan. Ayeuna ge aya di dieu nuju di jurung nepangan ka piakina heula di situ larang. Tadi dongkapna teh anjing keneh eta teh. Tah dipaluru ka kantor keresidenan teh ka bagian personalia teh cenah nu jenengan kitu mah geus pupus. Basa jeneng wadana di sagala herang. Mitra kaum dangu. Ngadenge kitu gebeg Den Surya teh ngagebeg satakeur kebeg. Wadana sagala herang. Wadana sagala herang. Den Surya kadenge kudlina oge sorana meni ngageter. Bari ngajenghok satakeur tanaga. Leres Aden, leres. Wadana sagala herang. Sajongjongan ngahulang we sea teh. Kawas nu kabur pengajian tetepna kosong. Wadana sagala herang. Cenahna deui. Bari ngagerencem kawas nu ngomong sorangan. Tahun sabaraha pupusna? Tahun 8 Ya Allah, boa-boa dupi jenenganana. Raden Wirakusuma nyambuna. Atuh eta mah pun bapak. Cek sea sorana. Aret segruk kue ceurik. Atuh mari teh pun adi ari kitu mah. Sakur nu ngariung ngajenghok lain memeusan. Bari silih reret, silih tetep, jeung taya nu lemeh, taya nu nyareng. Berayu berang datang
Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Geus rada lalar meesan mah enggah istri ngagentran den mari. Nuker ngabakar kue jeung raina di dapur. Harempoy munjungan bedak deku lebah lawang. Mari, geuning eta teh engkang namahari. Embu mah ceuk den mari bari ngadelek nyumputkeun imut. Marukanan diheureuyan. Asa digonjak. Lain kitu anaking gelis ka dieu geura. Saur ibuna bari rada ngalimba. Eta teh saderek eulis sarama. Kawas nu dibentar gelap den mari teh Mitra. Baru saderek sarama. Lain picarogeun aing eta teh. Ceuk dina jero hatena bari ngajengjan mata simeuteun. Red ka ibuna, red kanu dipajarkeun saderek. Enggah istri ngojengkang ka pangkeng kawas aya nu dicandak. Tah aden tingali ieu potret Rama Mari teh. Mangga geura tinggalian. Segruk dewe sea teh ceuri. Aduh, tobat. Yakin pisan ayeuna mah mari. Cenah bari ngalieu kanu disebut raina. Horeng adi engkang eulis teh. Mitra kaum dangu. Tenungguan lila solongkrong den mari munjungan. Tadi temaan pananganana teh tapi tuluy digabrug salirana. Aduh, adi aing Gusti ya Allah, ya Rabbi. Den Surya ngagalentor adina nu anyar pinanggi. Tidinya mah duanana sosonoan paungku-ungku cerik disaksian ku sadarea. Anjeun setia Gumelang taya sudahna Dumati anjeun gumarti babati rejeng asihna. Mitra kaum dangu tina hal kejadian anu katempo ku Harja. Leng Harja teh ngahuleng bari ngekeuweuk potret benang tadi nampanan ti sea teh. Renghap deui manehna teh ngarenghap kawas nu milu kagagas nenjo nu keur sosonoan jeung saderek teh. Pangampunten bendara, cek Harja bari dumareuda. Nya kumaha Harja? Manis sami pisan sareng potret pun Bapak. Jeung potret saha Harja? Tanya bendahara pangsiun heran. Sareng potret pun Bapak. Tembal Harja bari ngodok saku jerona ku siwal weh potret. Tuluy disanggakeun ka bandara pengsiun. Kelanan. Ai. Nyawe geuning potret. Mitra kaum dangu. Jadi asa-asa bandara pangsiun teh ayeuna mah. Potret tuang rahamanya ieu teh. Sumuhun timbalan, cek Harja. Ya Allah ya Rabbi, atuh ari kitu mah. Tekebat sasaurarana bandara pangsiun teh. Mitra kocapkeun sea jeung enden mari nu keur sosonoan. Milu kaget ngadarangu carita Harja samodel kitu teh. Tuluy curingha. Breh potret nu bareto leungit teh. Atuh goak sea teh ngagoak. Ya Allah ya Rabbi geuning aya di Kang Harja. Pan mohon dibantu nu ku engkang Aden. Tembal Harja. Jadi engkang teh atuh mohon saderek Aden nu cikal ti urang pamegatan. Kadahu panginten kamari dongengna pun Dharma, cek Harja. Darada weh nyaritakeun di lalakon Rama na baheula sakumaha nu geus dicaritakeun bareto dina surat teh.
Mitra kaum dangu bandara pangsiun istri pameget lain deui olohokna. Kitu riwayat teh bandara nu mawi ti kapungkur tewantun kadal teh wireh ngarumaoskeun batar sakieu abdi mah ceuk Harja bari nyusutan Cipanon. Engkang gabrug deui enden mari teh ngarangkul ka Harja kasaderek nu cikal ku teu nyana mitra wawuh conggah ti bareto bet deket-deket anak talus lesot den mari gabrug deui Den Surya ngagabrugan. Duh engkang hapunten abdi rumaos sok utuh eta kanu jadi lanceuk dihampura pisan Den Rayi pon kitu deui engkang tembal upas Harja cuma limbah. Tuluy namah galecok ngungkab lalakon tapi ditungtungan ku bingung reh karyaan rek tetulus piraku dimulaikeun mangkaning surat undangan geus burber ka mana-mana. Atuh kumaha mun tuluskeun ka teja we atuh engkang saurang gah istri. Oh tah kumaha tah Aden saur embuna kitu ngiringan we kitu watos bilih sepuh kawiwirangan cek Harja ngaharewos ka daina. Karsa lain Aden kanden teja teh sea nyelang ngarengap heula. Unjuk sumangga cenah hatena bungangang da bareto ge puguh bingung milihna. Kersanya daud timbalan kersa ama upami enden teja kersaeun mah sim abdi ngiringan. Teja waya ka dieu rasa kadang enden teja disaur barabat didongengkeun dalakon tadi kuramana tungtungna dipentog kudu nyuluran mimitina mah ngajenghok ret kanu digandangkeun picarogeun rei pamenteuna euceuy beureum ret deui kanden mari. Kumaha ceuk cenah bari katangan sepa. Nah makan nanyakeun ka batur kumaha dinya weh tembal Den Mari. Lain da bilih cece kumaha onam har pan cece maraina engkang. Aduh ka atuh kumaha ambu wae tah geuning syukur saurang gah istri ngemplong asa moal tulus wirang. Ari mari kumaha Kang pan manehna nu diguyurkeun rek direndengkeun teh cek Den Surya ka Harja. Bendera pameget ngahulang mending ngajong-jongan. Keheulanya urang ngadagoan ke Jakaria we heula tah geuning sada datang tah ka dieu Agus serog sea Tasik Malaya teh munjungan kana riungan diantep sakedeung sina sosonoan heula jeung Surya da sasat urut baturna sakola basa keur di Mosvia teh geus repeh gelendut bendara pangsiun teh ngadadarkeun deui lalakon tadi ditungtungan ku mundut di alingan wiwirang. Ada lain Kapi Putra kasaha deui saurna kitu.
Mitra kaum dangu, sindekna Den Jakaria teh kudu kersa direndengkeun ka Den Mari. Najan ting raringe heula ge asa diremokeun, tapi ari lila-lila mah teu burung batu turun kesik naik. Si horeng tibareutu oge sanyana mah geus ngarala penyu di pasisir. Geus ngarala penyu di basisir ngan nu lalaki can wani kedal. Nu awewe angot da teu lumrah ngamimitian. Kalah ka kapiheulaan ku Den Surya teh kapanan ku tariking jodoh mah teu burung kauntun tipung katambang beas. Mitra kaum dangu, tungtung ieu carita dina waktu karyaan nu kaundangan teh ting raringeeh. Panganten bet jadi 2 pasang. Turug-turug mangsana geseh jeung nu kaunggal dina surat undangan. Pang-pangna waktu harja ngawakilan Den Mari jadi walina, lain memesan ngajar ronghokna teh. Mitra kaum dangu, kumargi kejadian ieu carita teh dina tahun 1840 kaditunakeun. Seueur kecap-kecap nu parantos teh ilahar waktos ieu. Samodel CA singkatan tina CA kan kandidat amtenar, calon amtenar satorojo Lantimospia naik-naik kana mantri polisi camat jeung saterusna. Ari bendara artina juragan sesebutan kacamat atawa wadana atawa patih. Ari priayi nyaeta pagawe negeri nu umumna disebut menak. Tah jadi PNS zaman ayeuna teh mun baheula mah disebutna priayi atawa menak. Jadi gelar Raden teh tidinya asalna tah. Gelar Raden teh jelema-jelema urang pribumi anu bilu ka kompeni. Raden teh zaman baheula Ari AR asisten residen pejabat Walanda nu ngabandingan bupati dina pamarantahan di kabupaten. Ari pangaulaan nyaeta bupati. Ari agen tina agen polisi, polits agen nu dimaksud dina carita ieu upas kawadanaan. Ari opang kopral tapi teu kacaturkeun di dieu mah nu ngapalaan upas-upas kawadanaan. Mung sakitu anu kapihatur dugi ka dieu dongeng ditamatkeun cag kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.